lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidati sayatin wa marwatu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung geusna. Nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna futihat abwabul jannah, lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan, bab royan la yadkhuluh, moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan. Maknya orang ndek dibawa dosa orang ke bulan Ramadan rugi amat. Allah bae, Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa orang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat dikawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelit na tolol kan teh. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi orang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntungan gede orang tinggalin bendu orang nanaonan jakabeh geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha ieu. Geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nih, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandanna siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Titah ku komandanna siap dan. Titah puasa. Tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah
Dititaku bupati bae bawaan anak. Siap Bapak, saya laksanakan. Dititaku gubernur, siap. Awewe gubernur lalaki kiai nu dibere duitna siap. Tarolonya sapan. Siap. Teta diparentahku jelema mah siap dam. Tapi diparentahku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah teh siap ya. Kita ulah korupsi henteu, tapi ku komandan mah siap dam. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung. Dinu ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa dia balik? Ya dihitung bae. Nih hitung bae. Di mana bae gua, Ri? Itu jadi mana di ditu. Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya bubuka. Ayo cari bareng. Hi, bari bulan puasa dia itu balik. Terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititaku nu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititaku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut kumisna mablang jenggotna sempong neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 8-9 tahun aya nu kuateun puasa. Nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna. Nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu. Ieu nu kakara kelas 3, kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis eueuh nu kitu teh eueuh tama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae tah Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi tidak puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh, jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu fan-shaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambeuna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna. Bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu cak Kangjeng Nabi. Barang diamban jah henteu. Jadi mah buka daw. Paringanan aya indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambe minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa teh malaikat. Masya Allah, bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya PKS bagus dipercayain kawali Allah. Wahabi itu percayaan ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Si Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia mah lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawa emang umah gitu wali. Tepuguh tekaruh.
kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jeuna ieu kuaripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna wa farhatun hina yalqarbah kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ge Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned iya abdi buku barat tahun hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan Nabi dinya Ned pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa gimana iman Ned ikupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka surga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin baina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata baina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila Zabur di samana asyarata Khalid tanggal 19 Ramadan wa unzila Al-Furqan di arba'ina usrin Khalid min Ramadan anu mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan jadi luar biasa bulan Ramadan urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah
turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kanjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kanjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asalna haji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh moai gitu urang mangsa kiai aya na bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh tah pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji setet asal ngadengi ngaji setet. Urang mah deuk kumaha setetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i. Ya, atak keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kanjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat cenah. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus ngiuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas geunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi teh naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah, emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples aya nu main catur babat ku cenah
Aya anu main kartu buabat punyana. Aya anu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos itu mah. Henteu ieu mah henteu. Bawat kunyana. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Tah sakaran Nazarudin tadi. Tah dayus. Tah deui. Bangun baturna sih nyarahok kabeh. Itu Masya Allah, Indonesia barang reformasi jadi kia, isin yang mau mengkedasi lagi, tambah leleb kia, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amina, bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deh, mudah-mudahan wah iya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin kunya na tema, kadengin nyungkun tanawan kuna. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cekaing loba-loba. Ngan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oye pasti banget lain deh cingus nage jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kala lotor gitu bajuna asa da balik heula atuh pejabat ulah tenang moal naon bos aku mah budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentat-pelentut na mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan jan teu apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mau kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuy. Ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat tidinya wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok.
Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deureus aya keneh ngomong we di taun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap nu ngomong tangkap nu ngomong. Sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris ya naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi kanjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek kanjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Lu dongeng Lailatul Qadar. Lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mur kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah, tak aku ribu aku dibakar grogol ibu dah. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun. Netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah, manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan ayeuna ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pon hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk. Terus lempang ke kamar, dibuka deui buak cahaya terus we teu kadeuleu hahalang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awal ti jempol. Nah, inget Ramadan terus
Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateuy geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar, walaupun teu kadeuleu ku urang, tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi, ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjid. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masjid. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kali. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kali di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar. Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu Bang. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep meh sieun ka Allah ih. Yes. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol Masya Allah siap dan kene wae. Nah iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wasyarun zadu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa.
jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita aja saya Rasulullah atuh kami ge ayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu ditunubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga lima siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo, siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana, beulikeun. Masya Allah, ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Urang mah diomong kitu teh tah diomong kitu. Asana loba nu mere ieu ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Kira teh kudu lah hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu bangsa Kiai Golkar memang tarolol ulah kitu kudu da urang aing ieu biar usaha aing hayang mere masyaallah kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sodako mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah eta mah geus dobel na ge dombel da deui geus kalkulator hese ngitungna kalkulator teh urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa seuris yang bunga bejakeun ayo geran 100 juta gimana bungana mun ngitung kos kitu mah bisa tah hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere mun duaan ku aing dibere lamun aya santri 500 dibere mun 1000 ku aing dibere fakir miskin ku aing geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal geus langsung surga bae geus mah eta lah keistimewaan bulan Ramadan ya iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru shaim kami pantu boga jeung mere pangbukaan qala Rasulullah Kangjeng Rasulullah yang telah wajib anfatara shaiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman sempurna bulan Syaban 30 poe yes bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina hijriah mah asal geus 30 poe yes berarti isukna langsung Ramadan mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon lamun urang
ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana na iyalah urang tunggu informasi badan ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di badan ru'yat tim di Indonesia tinggal tunggu irah lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna poe naon ieu lamun hitungan epimeris aya hitungan nyukom aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam aya fatur manan nah lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak arti ini ulah. Dari bebersih bagian bulanan. Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55,26 dia bro berarti 7 derajat dia arah hilal 12,54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55 ialah ephemeris Inggris memberikan nyukom jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu meunang 7 derajat, nu kakula meunangna 8 derajat. Koma ki 8 derajat itu 44 sawan 15 dakika. 15 dakika 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pemerintah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 darjah 7 darjah 8 darjah masih can karu'yat keneh bae serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui da tinggal 7 poe deui Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah
insyaallah nurutkeun cek hisab qat'i ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qat'i. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadan ru'yat pemerintah. Nu jelas mah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulama geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep baik ibadan ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya kiai kapan puasa saya mah hari anu hisab ya ini pemerintah mah besok terus gimana tuh terusin aja saya juga mau sama kiai tolong deh coba ya ada main berarti di dalam lagi sudah kalau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo gue terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal alakur asal ke proposal ini. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae. Rokok haram teu makruh. Titik. Geus bijin ngeunaheun nuturkeunna. Teu ulama haram. Kredit haram nyana malah halal. Rokok makruh nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge. Tampilin habek. Greget jaing mah. Itu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe tikuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh kadir belah katuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tulikeun surutu sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa
ulun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokoknya mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya nama. Ada redan nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikoun min nahwi haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanna, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men," ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku sia. Ya. Kalau men naon meureun. Masya Allah. Ih, aya rakyat tawahidin bodoh kene. Nggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, dua berangkat, tilus bersih tina head jeung nipas. Nomor kaopatna ilmun bikaunil waqti qabilan saum. Nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakan puasa. Nu tadi teh nulkeun hisab qot'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non gitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kula mah 8 darjah 15 dakikoh. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta naon keur tanggal eta nasional. Tanggal sabaraha eta? 1 Agustus. Berarti urang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklif, nomor ketilu itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jana. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung leupet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor bae aduh jangan leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapaman ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakitu da dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sama 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia.
Ai beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok. Kudu puasa nomor hiji Islam, 2 taklid, 3 itu kok obat, wa sihatum sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh Allah panyakeun dia teh ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu ka mamana cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah di ka Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu soma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu soma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa irsyad mah nawaitu soma godin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Teriya itu ribut Ramadan jeung Ramadhani. Ribut. Ributkeun Ramadan jeung Ramadhani. Ngaji henteu katnya. Nah, ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlinahu. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan jeung Ramadhani ribut di musala, datang ka tarawih wanita. Sakitu geus ditungtun urang ku Syekh Nawawi nawaitu soma godin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah anu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuari mah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan ku iya. Teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusnya nanti teu puasa tetap bae wajib imsak ke wajib qodo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma gabina nadai perdusari Ramadan hadhihi zanatin lillahi ta'ala. Imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niatna teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate jeung urang eta semua gadina. Hate ya cerita hate siga deh. Ke sia mah omong deui. Semua gadina jadi. Tas tarawih ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gadina jadi. Dicare urang dicare. Ya cari daripada pohon jeung urang teh niat teh lagi kuari ke sahur mah ke besi pohon niat dicare. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu alkohol? Lain naon.
Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan, jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Oh, kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat, penting nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron, mukhtaron, gara jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan, teu naon. Balik ti pabrik, datang ka imah istirahat. Diturub saja teh, waduh, aya urut sahur. Aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel. Nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik. Ah, tikat teh dahar ya. Beres dahar, minum nya 2 muk. Ngarokok deui tolong. Beres ngarokok teh, beres ngarokok. Masya Allah. Sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha tak gitu. Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok gitu teh masalah pohoan mah. Masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing poho padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur heek ngongkong. Emang kitu meureun rangdam sok ngangkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut naon. Ngongkong. Gageran bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanaonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ada ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal ngucapkeun alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohoan fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget teu batal. Atawa karep sorangan batal. Lamun dipaksa itu. Urang dipaksa, inget diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teh teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya 2 ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodohnya na we masih urang mah. Ya bodohnya na we geus. Didaharkeun ku urang. Urang na balem bae lamun cakep batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy mah atuh hese. Eta mah hese pan mungsak teh mun teu mah. Minuman teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah.
Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh ngendut-ngendut cenah na cewek ge sapodo ge. Batal gitu. Rese aing aja jeung urang lembur kieu doang. Kos gitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajib mal qada'i li shaumi al kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bi jima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanana ingat bahwa dirina keur puasa saetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma teh naon? Kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah. Berat ada luar biasa. Lamun urang bulan puasa jima, nah iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma, oge kudu ditakzir, dihirang atau dipicen 2 marhalah. Cerita baheula mah 2 marhalah hese balik, ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin karena balik ke mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu gitu mah gitulah. Jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulanan nya lantaran ieu besi ai pohoona mun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadi'a wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi tipetingna henteu niat poho. Ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep. Ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya. Beurang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna isdet. Paeh jemna tetep 3:30 ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib qada. Entek sing ade. Sing ade ke sahur tah, jamna bener-benerkeun heula. Ya, bener-benerkeun cas heula jamna, batuna beusi engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi sabanahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek-kocek teh kocek-kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng melok ja ka jero ya ka jero tah pas budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu. Jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih. Di bulan Ramadan mah teu sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah teh
mun katelanjuran lek ka jero batal puasana. Di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa, batal puasa biridatin ku sebab murtad, jelema puasa murtad batal. Wahidin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Keur puasa igmain ayan batal. Keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal. Batal mabok batal. Ya, kailah sing harade puasana urang nu rapih. Disiapkeun diri urang supaya puasa urang mantap sesuai jeung aturanana, sesuai jeung dimarentahna yakni diparentahna urang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan. Al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macem. Hiji aya nu wajib bukana, teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Temenang terus puasa temenang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teh naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa. Ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga qadaaneun tahun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qadaana mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetep qadaana mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah. Ulah engke andai kata ya jelema keur puasa qada waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu meunang tah